Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nace dina channel Nace Tilujes. Kumaha para wargi dalarama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atau bilih cenah aya wargi urang, balad urang, karabat, tetangga, sahabat nuju teu damang cenah ayeuna. Urang sami-sami atunya ngadoakeun mugi sing enggal didamangkeun secara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh sejamang dongengkeun deui. Urang padara deui hancagarapan dongeng Sunda anu katuna nyaeta jejer cariosna teh si Onyel ayeuna teh lebet kana episode 14. Nanging sateu acan diteraskeun sakumaha biasa pribados teh bade nadabantosanana ka para wargi anu teh acan ngasubscribe mugi ya ninggalih kanggo ngasubscribe, kanggo nge-like, ngakomen sareng nge-share. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos mangaitna kana wanci urang dikawitan bae nya dongeng si Onyel teh dina episode 14. Wilujeng ngadangukeun. Warga nu daratang ge harita teh sawareh pating laluncat kana gawir ngarawu Mang Adul. Harita teh tela Mang Adul teh inget di bumi alam katingali atuh getih ngalay dina selabiwirna. Rageyeng Mang Adul teh digarotong dibawa ka imahna Ustad Dede. Sedengkeun warga nu sawarehna gerbae atuh maranehanana teh ningker sakadang muning nu keur ngamuk. Harita ngamukna teh sakadang muning lir bagong bayangan. Teh sirikna saha wae sakur-sakur nu aya di hareupeunana ditubruk, sakur-sakur nu aya di gigireunana digadil. Mun aya di tukangeunana entong majar maneh bisikeuna ku tejehanana. Sebruk. Sakadang muning teh ngamuk subat sabet nubruk ka sakur-sakur nu aya di hareupeunana. Atuh katingali harita Mang Dodi bapana Jang Wahidin manehanana nyekel tambang lung tambang meunang nalipang rod teh dialungkeun mana kabeneran pisan katincak ku cokor muning atuh rod bae harita tambang teh dibedot gedebut. Sakadang muning teh ngagedebut labuh sawareh warga nu ngadareuketan muning nu labuh teh tetela teu saeutik anu kateje teu saeutik oge anu kabanting ku tandukna. Atuh andukna mah sakadang muning teh hudang deui bari tuluy nyamran ka saha wae anu deukeut jeung manehna. Ret sakadang muning ngareret yen anu nalian manehanana teh nyaeta Mang Dodi. Suruwu sakadang muning atuh ayeuna mah nyamar ka Mang Dodi nu keur nyekel tambang. Nu harita saeta tambang teh nalikana ceker hareup muning nu lebah ka tuhuna. Orang muning geus deukeut pisan kana awak Mang Dodi. Corela kenyed bang kieu. Ulu muning ngabang kieung tetulus atuh keuna nubruk kana awak Mang Dodi teh. Barang ditingali tetela harita teh tali panjang cang muning nu teu pati panjang deui teh ditewak ku eyang nu rejati tuluy eta tali teh dikenyedkeun atuh antukna sakadang muning teh ngabang kieung teu tulus bisa nubruk ka Mang Dodi. Ngan rokaya ayeuna mah atuh sakadang muning teh malik jadi ngarah ka Eyang Nurjati
Sabrut. Sakadang muning nyebrut ka Eyang Nurjati. Gep. Hulu muning teh. Dua tanu kena ditewak ku Eyang Nurjati. Harita katingali. Meningi kuat karakotna eta Eyang Nurjati ngadu tanaga jeung sakadang muning. Meh-mehan sakabeh warga teh atuh matak colohok mata simeut nempok kajadian kitu. Pon kitu deui si Onyel manehna nu anyar datang ge molohok ngembang kadu nempok Eyang Nurjati sasatna aki-aki nu geus sakitu kakolotanana keur dogong jeung sakadang munding pelen nu sakitu gedena. Betot euy. Buru-buru betot euy. Kadenge Mang Dodi minta bantuan ka batur-baturna supaya gancang-gancang atuh ngenyang tali anu ngarangket kana ceker hareup munding belah katuhu teh. Kebut. Geus kitu mah sakadang munding teh nyuuh namru lir nu keur sujud ka hareupeun Eyang Nurjati. Buru rangket euy. Ceuk saurang pamuda kadenge nitah ngarangket ceker eta sakadang muning. Sudi bieu ge KTJ aing euy. Ceuk lalaki setengah kolot nemalan. Tuh sok ku ilaing jamra sia teh. Kadenge atuh nu sejena ge marentah ka pamuda nu tadi nyarita. Geus cul bae Yang Dodi. Ceuk Eyang Nurjati ka Mang Dodi jeung sabatur-baturna nu keur pating raregeng ngenyang tambang nu nalikana ceker muni. Lalawara teuing aki. Geus ngamuk deui mah tungwak ngawik geura. Ceuk Mang Dodi ngawalon ka Eyang Nurjati. Sumuhun Mama. Malah laur ngamuk deui picilakaeun ieu teh. Ke urang bareng kuaseula lah cokorna. Ceuk Mang Apud kadenge manehanana mairan carita. Keun geus cul bae. Moal naon gerajang? Sok culkeun. Ceuk Eyang Nurjati manehna ngayakinkeun kanu araya di eta patempatan. Nah ieu teh laras aki. Ceuk Mang Dodi kadenge Mang Dodi teh nanya deui ka Eyang Nurjati wangun anu rada bingung. Cul we atuh. Cul lah ari ceuk si Mama kitu mah euy. Moal mungkin kolot mah wani cacaretaan kitu mun teu mata kadada kaiga ku manehna mah. Ceuk Mang Apud manehanana milu nyarita ngayakinkeun ayeuna mah ka Mang Dodi. Tempo ngamuk mah anger da euy hese deui salarea sia ieu teh geura. Ceuk lalaki nupang tukangna nyekel tambang harita nyarita manehanana teh manghariwangkeun lamun eta sakadang muning jol dikencarkeun kitu bae. Sok lepaskeun Ejang karunya. Ceuk Eyang Nurjati boleh ngayakinkeun pikeun ngalepaskeun eta sakadang muning. Sok atuh euy. Atuh gugu wae si Eyang mah. Eta teh cek si Eyang ge lepaskeun cenah karunya. Ceuk si Onyel kadenge harita manehna teh milu gogorowokan nyarita kanu keur nyarekal tambang. Bari nu nyekel tambang cing aduregeng harita teh katingali cing harulang pada papelong-pelong jeung baturna. Leres ieu teh aki, lepaskeun wae kitu. Nah moalna naon ieu teh? Ceuk Mang Dodi manehanana nanyakeun deui pikeun ngayakinkeun. Sok Ejang lepaskeun Ceuk Eyang Nurjati ngajawab ka Mang Dodi. Sumuhun atuh aki, ari kitu mah halik akina watos bilih ngagadil. Cuy.
harita teh tali teh di logoran ngan teu diculkeun kitu bae eta tali teh takitak ya tuh da bisi sakadang munding teh ngamuk deui. Aneh maknya aki-aki teh nyaho munding ger ngamuk kalah kan itah dikencarkeun pan puguh atuh si Adul ge tinggal itu nepi ka piuhanana dibanting ku sakadang munding edan teh euy. Cek lalaki adenge hari was-was ngarobrol jeung batureuna. Si laing mah kawas teu apal apanan Mama Nurjati teh lain aki-aki samanea atuh euy. Pan baheula oge mangsa lemur redek diasul ku company geuning tepira dikulilingan ku Mama Nurjati eta teh tela lemur teh euy dumadakan dianggap leuweung geledegan cenah ku company teh. Pan malah cikeneh eta euy pieu dina sakadang munding ngamuk eta gep bae atuh tandukna teh dicekelan jiga nyekelan tangkal sampeu we si mama mah. Da urang-urang mah nya ge ngarora keneh atuh euy ku 10 urang ge biheung atuh katanagaan ari dogong kitu mah. Cek lalaki nu sejena kadenge manggilanna carita. Nya geus sok tong kalah ka carek cok euy logoran bae talina lah. Sok buru logoran cek Mang Dodi kadenge marentah ka batur-baturan. Serot tali teh atuh beuki di logoran konea sakadang munding teh harita nang tu anak harita mah sakadang munding teh teu nuluy ngamuk sok malah sakadang munding teh katingali culang cileung jiga nu nganuhunkeun ka sakabeh jalma nu geus nulunganana. Nempo kaayaan kitu sakadang munding nu bageur atuh sakabeh warga teh nyaksian teh ngadadak elok ku eta kajadian ngan parendene kitu ari Mang Dodi mah jeung batur-baturna nu nyarekal tambang keukeuh we teu wani ngalagar ngencarkeun kitu bae mah paur lamun lelewo deh ger sakadang munding teh ngamuk deui. Jadi anggar Mang Dodi sabalad-balad mah taki-taki bisi sakadang munding teh atuh ngabongohan deui. Katingali harita leungeun katuhu Eyang Nurjati diantalkeun kana hulu munding. Sakadang munding teh atuh tungkul ka hareupeun Eyang Nurjati sabat kitu. Katingali oge Eyang Nurjati teh larak lirik ka handap jigah nu keur aya nu diteangan ku manehanana. Manak kitu geup Eyang Nurjati teh katingali newak sakadang gaang. Ya ningan ieu euy nu ngabalukarkeun munding ngamuk deui yeuh cek Eyang Nurjati bari ngacungkeun leungeunna nu keur nyomot gaang. Beur atuh nu lainna teh raeng pating gelendeng mana nyaho nu ngabalukarkeun munding ngamuk teh tetela sato leutik nu ku urang mah ngaranna teh sok disebut gaang. Wah tetela euy ningan lain babasaan nya lir munding edan ka asupan gaang teh euy nya we ningan ngamukna ngabahayakeun. Paurnya euy teh tingali makhluk gede ge teh sapira geuning talukna mah ku makhluk leutik euy. Cek saurang lalaki nu nyaksian di eta patempatan. Ya euy tetela ningan heueuh geus meunang gaangna mah atuh anu teuy tah sakadang munding teh. Cek lalaki sejena milu mairan. Tapi anger euy eta kajadian teh mata kreuwas. Meh-mehan mah mun eta gaang teu kaburu bijil tina ceuli munding mah euy teuing kumaha atuh meureun. Cek budak ngora harita milu deui nyarita. Alhamdulillah kudu salamet ngan itu we euy karunya jang Adul. Kumaha nasibna nya euy. Cek lalaki kolot kadenge manehanana milu nyarita tuluy nyabit-nyabit ngaran Mang Adul. Di tengah-tengah keur pating gelendang ngalobrol atuh Eyang Nurjati mah tuluy bae manehanana ngalaan tali nu meungkeut kana ceker hareup munding teh.
Torojo harita aya lalaki nu datang tetela eta teh ajengan solihin anu boga sakadang muning manehna atuh teu sirikna nganuhunkeun ka sakabeh nu aya di dinya sok malah salian ti nganuhunkeun teh ajengan solihin oge teu kenat-kenatna menta hampura ka sakabeh nu geus kariweuhan ku eta sakadang muning. Hatur nuhun pisan ka sadayana kadang wargi nu parantos ngabantos tur maruhkeun ieu muning kalayan pribados ge atuh nedadi hapunten saageng-ageungna ka sadayana warga wirehnya ieu muning teh ngabalukarkeun hiji kajantenan nu matak riweuh kieu duh rumaos pribados teh talobeh teu nungguan ieu muning sasatna muning teh nu keur diguyangkeun pedah ieu muning teh anut kacida atuh kakara ayeuna da ieu muning nyorang kajadian model kieu ceuk ajengan solihin sasadu kasakur-sakur nu aya di dinya teu sawios ajengan da sanes kahoyong atuh jeung malah eta kajadian teh uing sing horeng alatan ceuli muningna teh kaasupan gaang ningan ajengan ceuk saurang lalaki kadenge nemalan omongan eta ajengan solihin sumuhun ajengan teu sawios aduh apanan saur ajengan ge tos janten kewajiban urang jeung babada urang teh kudu baheuyeuh-heuyeuk leungeun kudu bantai-antai tangan silih tulungan sabiluyungan gotong royong apanan dina ngarengsikeun hiji perkara teh ceuk lalaki sejena manehanana milu ngajawab sumuhun atuh atur nuhun ka sadayana wargi nu parantos ngiring capek tanagi kalayan ngaborohkeun kasalamatanana mugia nya sadayana sing janten amal sae ieu anu baris diganyar ku kasayan utamina atuh ka Mang Dodi Eyang sareng sakumna sadayana nu teu tiasa ku pribados di data hiji-hiji nya mugia sing diganyar ku kasayan ceuk ajengan solihin tekenatna nganuhunkeun ka sakur-sakur nu datang sareng atuh deui sakali deui atur nuhun pisan ieu pribados ka Mama Nurjati sanaos sakieu sepuhna tetela ari kana ngabantos mah duh ni teu kakantun pisan ieu mah sepuh ceuk ajengan solihin bari rengkuh ka hareupeun Eyang Nurjati Dina naon atuh jang alhamdulillah we kabeneran ama teh diidinan ku Gusti kedah ulu biung dina ieu kajadian teh deuh alhamdulillah ditang dayung nganingan dasar kudu salamet ceuk Eyang Nurjati nembalan ka ajengan solihin nya ieu deh ari hiji adul ka mana nya we Eyang Nurjati kerek mireungeun nanyakeun ayeuna mah ka Mang Adul saurang lalaki harita aya nu nemalan ti tukang di Candaka Bumi Ustad Dede ki mari kita tadi teh anjeunna teh kapiuhan awahing ku nyeri meureun jiga nama da tuh dibanting ku muning tuluy 3 brus kana gawir jadi we dibawa di ditu diubaran itu cenah ceuk lalaki anu nemalan teh ai kudan gitu ningan duh ceuk Eyang Nurjati manehanana katingali ruas kacida sumuhun aki yap atuh urang ngabujeng ka rorompokna Ustad Dede urang ninggal Mang Adul watos bisi kumaonam ceuk Mang Dodi nu katingali keur ngagolongan tambang teh gentak ngajak ka Eyang Nurjati Astagfirullahaladzim duh hutan kitu ninganya tetela ieu muning teh ngabalukarkeun korban aduh atuh pribados ayeuna bade ngampihkeun heula sakadang muning ieu teh sabadana eta panginten pribados ge sejak ngabujeng ka rorompokna Ustad Dede ceuk ajengan solihin bari rageyeung manehanana teh nungtun muning atuh dituturkeun ku sababaraha urang warga wireh hariwang bisi sakadang muning teh ngamuk deui di pajalanan geus kitu mah warga teh atuh bubar ka tawuran
Musyawareh tadi nuluykeun deui gawena, nu milu nganterkeun muning, malah sawareh mah naluturkeun Eyang Nurjati ngajugjug ga imahna Ustad Dede. Ayeuna urang ngecaturkeun Mang Adul nu balas digadil ku muning. Harita Mang Adul teh digolerkeun di tengah imah Ustad Dede. Atuh getih hirup teh ngalai tina sela-sela biwirna. Mana bajuna dibuka ku Ustad Dede. Atuh harita katingali dina angeunna teh meni ngagempeng geuneuh. Katingali pisan tapak digadil ku Tanuk Muni. Sakabeh nu aya di dinya teh teu bisa loba pola. Maranehanana teh baringu, kudu ngayakeun tindakan kumaha pikeun nulungan Mang Adul. An harita kadenge ti luar teh aya nu ngawartosan waktosna Seep cenah nya. Heuleuh waktosna Seep para wargi. Kumaha ieu Mang Adul katulungan moal digadil muning. Aduh karunya teuing Mang Adul meni. Duh Mang Adul komplain Mang Adul nya. Duh eta mah abong ka baladna eta ieu Kang Dadan. Mang Adul teh baladna nya tapi kalah ka dilalakonkeun dianiaya ku si Onyel wae. Aduh karunya teh. Nya atuh sakitu bae nya dongeng dina dinten ieu insyaallah enjing urang teraskeun deui dina episode 15. Nging sate acan pribados amitan, pribados teh nada diapunten bilih aya langkung saur bahe carek, bilih aya caletot bahasa atunya. Dalam segala rupina mugi wargi-wargi kersa ngahapunten. Oge sagedengeun ti eta pribados teh tekenat-kenatna nada dimaklum tina katetiasaan sareng kakirangan pribados mangsa mangdongengkeun. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.